Dukung terus channel Yanscribe ku like, subscribe, serta tombol lonceng notifikasi supados langkung semangat ngadamel video wayangna. Pamitos 20.000 subscriber bakal aya giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngamumule budaya Sunda khususna wayang golek ku ngamajengkeun ieu channel. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dirudung enjing sebenarnya menjelang siang. Kararesan ya teh kadokawan ku beton di Bandung bae teh beton teh. Subuhan. Anu pangkeun apa? Pangkeun. Tah ieu mah tos teh mahir deui ieu mah ugan nu ti Muhammad Toha. Tah ieu teh beton teh saurna teh ka event hoyong wayang Semarti Abah cenah gitu itu. Nah, tukang impen naon ya teh tuh Duka ya teh bah siga nama duka kumaha ya. Wah nasit tanapi kumaha ya teh. Ujug-ujug hoyong iya we wayang Semar gitu. Hoyong mah tos emang tos lami. Ya hoyong nama saurna teh tos lami hoyong wayang Semar teh nya kagungan augan pangintennya. Nya Teh dipasihkeun. tah eta soranna anu mama eta mah. Saura abah teh gantosnya pasihkeun heula kasih AA engke ugan ngadamel deui. Lebar cenah ieu mah cenah. kan pas tos ningali ieu bah. Pilih kasih si Abah teh cenah. Nah anu saya kana nu AA cenah. Nu abi lagi. Anu AA kan kamari ge tos disarankeun kitu. Terus eta pasihin kasih AA ugan ngadamel deui. Kedai mah tos milik AA pengintennya. Tos sekedarna ieu mah Ya kuda. Nya pami hoyong sami deui ya ugan ngadamel deui. Nya banyak. Tapi ieu bade dicanak, enggak dicanak. Mangga ieu bade dijantankeun mangga dinten ieu sok jantankeun heula. Daripada kuno sanes dia lebar. Makanya ieu wayang pentas ieu mah. Pentas. Mangga Ini ieu atuh ngobrol tadinya sareng augan. Mohon eta beton abi ngahaturkeun nuhun pisan tos kersa lolobahkeun ka saung butut kieu lah nya. Tapi ti Bandung mungkinnya pas dokap ka dieu teh diangurkeun ya dong. Ya ieu mah da tos birek deui ya kan sering gitu. Ya ge ulah kapok kita sering-sering we amung kan ki. hatur nuhun ku ditampino ge bah sanantana silaturahmi. Pami ieu mah orang santana sanes silaturahmi pami kieu mah silatu jasad bah. Mohon Kan patepang jasad. Pami masih kamari video call kita silaturahmi. Ieu silatu jasad nah gitu. yang ngahaturkeun nuhun pisan mitanya ka sangka augan mitanya. Terus tebe-tebe bari jeung ngasap teh ya. Bukan liga heula kenapa aduh. Udah sama kali ka dieu tapi netep we nyasap wae. Aneh mah tak luka aya naon. Ya, kayak kitu pangitannya kahijina mah pangitan silaturahmi, kaduana bade nyandak wayang Semar ya nu di ka impen-impen teh kaduana pangitan eta naon pesen domba nya bukan teh. Pesen domba. Kangge kurbannya. Kangge ikah Wah kangge eka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kangge teh kangge ini kurban bade disate di dieu. Oh, mun korban mah seueur bahaya mah. Seueur. Aya nama ngiri ge ka Bandungnya eyangnya. Aduh. Iya nama tos di ditu ya tuh ya. Warungana masih kene di dieu gitu ya. Jadi eta cenah tos aya sabaraha sih ngimpen teh. Kayak aya kan tulisasihan bah. Aya nama. Jadi tilu sasi teh beton teh pangitan ngimpennya. Mohon duka ya pitunjuk naon gitu kedah gaduh gitu. Udah kada wayang Semar. Mohon. Karena abi kan tanya bah. Nah, naon dia naon gitu. Naon anu nuju dikaji gitu kan. Ya kahiji panginten kitu nya teh panginten aya nu dicita-citakeun hoyong wayang Semar nya panginten nu dituju teh panginten ti petunjuk teh panginten
oh kedah ka ditu meureun kasih abah yang Nah, eta petunjuk teh. Tos iyeuna tos janten tos kumaha nya? Tos waktosna mah geuningan. ya alhamdulillah atuh ari damelan abah ka anggo mah kitu nya mah gawe eta mah Kaanggo pisan da bae. ari sae mah henteu lah da anu sae mah seueur pangitnya komo deui Aya nu nyari nu pentingna mah. dikiri harja mah sararae pisan pangitan Da ayeuna pami teu nyari mah adalah kumaha Abah? Aya kur saya hungkul mah. kumaha tah ya nyarios atuh ugan lah Mun ieu mah. Kayak apa? Sok ya. Serius ya? nyarios atuh Gerem atuh eta. ieu mah teu ngagerem bae ieu Datang mau mah. anu ngagerem mah Bima Bima. nya Bima ngagerem kaca ngagerem Aduh ayana. Nah, itu ditaros atuh ku ugan ditaros Sok atuh. sana ieu nama kitu Damelan wau. Oh, pasti mah. Oh, ngobrol. Aya bejana mah dek milu ka Bandung mar. Heeh. Arek nih lu ka Bandung. Milu atuh uing. Ah, gua saya cicing di dieu. Oh batur euy. Oh, itu loba. Batur mah loba. Mun dulu ka Iya. Bandung bisa sieuneuan. Hah? Ini sarieun budak. Aduh, temoal masih na tuh orang ngomong ngejel ieu. Tah sieuneuan ku ieu tah. Ah. Ku waos. Kumaha yang mah teu biasa gitu. tong baraha aing ngadalang mah nya da abah itu tiasa aing ngadalang ngan saukur tiasa ngadalang ada mah justru dalang ieu bagianna ugan Ugan. bagiannya dalang mah ngan katun ngaluarkeun suara hungkul ugan galak video Ngegalkeun tos ieu ya. nya ngigalkeun tos tiasa ngigalkeun Oke, ngegalkeun heula eta. nah ieu teh pengitan ugan teh salah satu anu hobiis kana wayang golek gitu tebih-tebih ge anjeunna ngawea ka abah teh orang di Jakarta teh Nuju di Jakarta ngawean Jakarta teh teh ngawean wae Di Jakarta. langsung di guru kapal di dieu. Guru kepala dia beneran. Dah tadi nama pada dipaketkan biasa payung terang Tenang bener. ngomong tadi itu aja nama cita-cita nanti hoyong Gatot Kaca di payung nya Mohon lah. Gatot Gatot gaca sareng Gatot Kaca. caki. caki Tos gaduh di kanusan geus. saya Eta ada dunungan. secaki ta tas secaki ta Oh, nah eta mah panginten ieu mah gaduhan Pak Haji Tatang Pak Haji Tatang ieu mah kaduhan Pak Haji Tatang anu linggihna di Cibuluk Cikajang Garut nah, iya Pak Haji panginten Pak Haji wayangna panginten sampai di dasaran Pak Haji itu ya atau sana lah saminggonan deui juga nama jadi si ya aya dalang di Bandung ya tuh Di Karasak. mau di Karasak ya Karasak. ya sinena sampai dongkap gitu tadi aku teh di dia teh Dia teh. Kak. Kumaha ieu Kak? Wah ya. anu bahanan ieu teh dana ieu. Nucan kempalna teh. Percanten lah ai ka kana bujangan mah nya. Ya kana bujangan percanten. Jangan mah pasti Hari jangan teh ngempol gitu. Pasti ngempel. Jika nama ngical japati hiji ya. Seperti jika langsung ya. Atau japati harga sabaraha? Eman bah Aduh, aduh. ememan aduh. Kalau sapolanya paling mirah ya 10 juta 5 juta gitu. Ya mirah. Rasanya 5 juta mah ka dieu teh nya aja. Barter gitu. Barter atuh lah. Jadi kumaha ugan teh
wayang naon wae nu teh acan kalaksanakeun teh. Nu can palaksanakeun mah mamah ge tos hayong deui ieu Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal teh. Aduh, sapuhna iya. Sapuhna Semar. Mana sih? Sang Hyang Oh Tunggal. iya, mahkota ramanya. Hayang Rama. Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal Wibawa. Oh, Sang Hyang Tunggal itu. Ya mahkotana juga rama pentingnya. Mana mah sebenarnya hayang ngumpulkeun para dewa we, Bang. Para dewa. Eta ku aya Batara Guru teh. Tadi kan ya Batara Guru. Tadi ini. Ya, Batara Guru. Batara Guru. Jadi ke dewa sami gitu. Sang Hyang Ismaya, Sang Hyang Ismaya kan togo di alam dunia. Nah, jadi iya sama sem. togo mah anta boganya togo mah Anta boga. rayana iya kan. Terus aya Samarna Batara Guru. Cantik. Dewa-dewa mun Dewa Indra, Bayu, Nya ti eta we ti dewa Batara kita Guru. di dewa Sang Hyang Tunggal. Rahma. ya Sang Hyang Tunggal Batara Guru nya komplit we kumaha sama dewa mah. Dewa teh kan. 100 ya dewa. Pura dewa ukuran Batara Guru gitu. Batara Guru nu tadi cekap ada gitu. Cekap sih. Cekapnya. Kayak ABG bah pami ieu mah ke paling nu satriana bah. Satria Sang Hyang Ismaya Sang Hyang kan dia kan di alam dunia iya. ya, Kan di sorga kan Sang Hyang Ismaya Ya. satria. Sang Hyang Ismaya nama juga nu kamari abang utama Nya nakar itu dan ini dan ini nakar Sang Hyang itu. Ismaya. Sang Hyang Ismaya. Jadi kan di alam dunia mah nyumput. Soalnya ki hari wayang satria mah ai asli nama kan Widan Widi tapi eta teh multiguna tiasa diangge Nya wayang naon wae yang tiasa. nanawan biasa Multifungsi fungsi. Fungsi Widan Widi. Ada yang kieu. Lagi ini dia lo asup kanu lalakon Semar anu emu papat kalima panca. Ya, kalau betul. Anda tetap ada di Robi kan mukanya Oh mukana kurang saya di Robi di kumaha? di lancip kan kirang lancip. kira lancip kemarin si Pak Haji senang sih ah coba Pami ieu mah ieu teh pangitan rada cabi keneh. nya tak eta Cabi keneh. karena oke ya tadi juga iya tak yang ada daun seurah ya Oh, itu mah cabi rada ieu. dari di Robi ini sangat Wisnu mana Batara Wisnu nya Sang Hyang Ismaya Sang Oh, Sang Hyang Ismaya. Ismaya. ya mahkota nama kieu Sang Hyang Ismaya Oh, juga itu Ismaya mah satria nya Satria. Satria model dan dini dan karitu tamun itu juga pandu gitu ente intinya ente soalnya itu teh anu juga Widan ini teh aya nu mahkota gitu teh saya aya nu nganggena kitu kadang-kadang Rama tiasa diangge Satria Ismaya tiasa Tiasa, ya. Rama mah. Rama aya nu bentukna jadi Arjuna Rama aya Nya Aya. aya terus anu eta teh nih kan anu mure mohon Arjuna more gitu anu kan, Arjuna mure geus diangge eta Sang Hyang Ismaya mohon diangge Rama tiasa gitu. nya tiasa Tiasa. dinuju lama ieu Rama kelana teh Ya, Dewi Ngan Cinta bentenna meureun upami kakarsana telebat da karsana Betul. tangga gitu tangga mohon keras nama kakarsana no sama ya mohon unggul wae eta mah Sang Hyang Ismaya jadi bukan teh tos gaduh karsana nya atau gacal atau gaca dua eta saksi Semar tapi itu sama aja lima 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 kamu kuyu mah jadi kayak kang 10 kan pasti bah kuyu hiji mah pasti
Kuyu hiji mah. Kan kabayang di ditu ge barudak teh birat gitu. Ah, eta. Alo-alo teh. Eta hungkul kudu rada gede heula alona teh. Geus gede mah moal sigana mah. Nah, eta tuh kumaha nya bek kereta ge. Ya, yang kereta ge nyarios bapan ya. Ya ayan teh ya. Anu jaya anu ngeusian lah supaya nyingsieunan budak di bumi. Itu dirinya teh Tapi insya kalau Allah teh. lah mau insya Allah da wayang teh apa mah teh aya naon-naonnya Iya. aya naon-naon insya Allah nu kitu mah tiasa dihindari Oh, jadi itu kok insya Allah misian. Iya, Kecuali di ugan ya aya wayang ieu semakan Aya. yang ieu ya teh. Pami ieu mah nya jangan netralisir, jangan nyelaraskeun gitu kan. Pemilu galak jadi bager gitu. Jangan nyelaraskeun. tak paminten gitu betonnya Mun bah. abah ngaturkeun nuhun pisan suruh umpakeun ka saung abah nu sakieu kaayaanana pangintennya ugan oge nuhun pisan nya kumahanya dianggurkeun ku abah teh kieu di dieu mah Oh, Alhamdulillah ya bah katampi kok dianggirin lagi katampi komo tadi giningan tuan ya lah. Pas diangkan lagi alhamdulillah hatur nuhun pisan abah. da panginten ayeuna mah ditutup ae pangintennya ayeuna tos cekap juga nama sangke ieu pami bade dicanak ieu ya Kumaha bah? betonnya pami bade dicanak ku abah ya dikemasna ayeuna kedah di Oh di kamu organ itu. kadang dikeun harus ka gores-gores kayak pami bade dicanak ini cowok kayaknya ngomong jadi kayak dipastikan pami paket makan ngangge eta na Oh dilakban teh. ya ngangge double white mana ya kayak dicanakna teh nyala kantongnya iya seku. Abi dipegang di tukang. hari ieu bade sakantonan ya Aduh, ke Sakantonan, acan aya bade ieu na bah. sakantonan mah ditutup ku abah ya atau bade nu rahwana Hebat. tah panginten kitu atur nuhun pisan ka beton sareng ka ugan tos sumping tebih-tebih ti Bandung ka dieu ayeuna mah panginten ku abah bade ditutup wae nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.